artos opat kaneron mah pan sugih sedengkeun duit baheula lain duit kertas duit dinar aya dinar eta uang logam tina emas atawa dirham aya dirham mah tina perak eta opat kaneron duit kabeh duit tina emas duit dinar lamun kiwari teh meureun bisa-bisa 1 miliar loba duit kumaha cik Syekh Ali bawa ka dieu kabeh dibawa ta opat kaneron kabeh duitna dipasrahkeun ku pamajikanna ieu cenah Pak artos opat kaneron coba cenah panggil anu sok ngangon onta anu sugih Syekh Ali dipanggil ta pembantu anu sok ngangon ontakna nggak menghadap kadinya bah cik Syekh Ali aya sabaraha ontak kiwari aya 12 cenah tuan 12 deui muhun tuan kieu bah eta ontak anu 12 jeung ieu duit anu opat kaneron anterkeun ku abah ka Syekh Abdurrahman bedakeun ka Syekh Abdurrahman ieu onta 12 jeung duit opat kaneron ieu hadiah ti kaula tanda terima kasih anak kaula tos dipagahan Fatihah sareng bedakeun ka Syekh Abdurrahman hampura kaula teu nyaho lamun anak ilu ngaji ieu tanda terima kasih onta 12 jeung duit opat kaneron berangkatlah si pembantuna ngiringkeun onta 12 manggul duit opat kaneron datang ke Syekh Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pak? Syekh Abdurrahman ieu mawa onta loba amat 12 abdi utusan Syekh Ali Zainal Abidin. Kaget kan Syekh Abdurrahman karena terang bahwa eta mah cucu Rasul. Mun cenah aya naon? Sengaja abdi diutus ka dieu kanggo masrahkeun artos opat kaneron sareng ontak 12. Cek Syekh Abdurrahman. Ieu acara naon di dalam rangka naon ieu? Kaula menang hadiah loba amat. Saur Syekh Ali ge kieu tanda terima kasih. Putrana tos dipagahan surat Fatihah. Pan Syekh Abdurrahman teu nyaho lamun putra Syekh Ali Zainal Abidin ilu ngaji teu nyaho. Sabab ilu jeung budak leutik lembur. Syekh Abdurrahman. Nu mana teh cenah putra Syekh Ali nu diri ngaos di dieu? Kata terang. Dipanggil budak paleutik na nu sejen sok ngaji. Ceng bener Ahmad Bakir putra Syekh Ali Zainal Abidin ngiring ngaos tadi sore cek babaturanana nya cenah ilu jeung kami belah mana cenah tadi nah cek Syekh Abdurrahman dituduhkeun ku babaturanana belah dieu cenah mah nu diukeun belah dieu teh ya barang jeung eta Syekh Abdurrahman langsung nangis ngagabruk nyiuman tempat cari Syekh Ahmad Bakir tempat cari diciuman ku Syekh Abdurrahman bari ngomong kieu kaula boro-boro kudu narima hadiah di kolotna tempat kaula diriukan ku cucu Rasul ieu anugerah pikeun kaula sugan kaula di aku buat kantin Nabi Muhammad jaga wasilah cucuna tiasa calik di tempat kaula cing Syekh Abdurrahman kaula bersanggup menerima hadiah bawa deui Pak hadiah candak deui kali itu justru kaula hatur nuhun tempat kaula tos dicarikan ku cucu Rasulullah balik deui si mamang eta mawa duit opat kaneron mawa onta deui 2 ai datang ka ditu cik Syekh Ali pagi balik deui dibejakeun aku pembantuna ditolak cenah tuan ulah disebut ditolak boro-boro kudu narima hadiah tempat nak kacalikan bae ge ku putra tuan
ku cucu Rasul geus nikmati Allah nu pohara gedena geus anugrah pikeun dirina sugan bae di aku ku Rasulullah ku saking ngamulyakeun kaduriah Nabi kumaha cek Syekh Ali balik deui antarkeun ka ditu bejakeun ka Syekh Abdurrahman lamun ngamulyakeun kaduriah Rasul lamun ngamulyakeun ka cucu Rasul tarima kitu ieu hadiah pantang kaula nu geus kaluar kudu balik deui baturnya berat mohon deui momoon ta 12 datang ka ditu pancen balik deui kudu tah balik deui ceunah ge lamun bener ngamulyakeun kaduriah Nabi ngamulyakeun ka cucu Nabi ieu hadiah tarima bingung kan si Abdurrahman ai teu ditarima maksa ai ditarima isim akhirnya diterima. Tina riwayat ieu Pak tingali Syekh Bakir Syekh Ahmad Bakir sanad ilmu anus nyebar di seluruh dunia ieu ilmu kaum pasantren sanad ilmu hampir rata-rata ilmu eta sanadna ka Syekh Ahmad Bakir kadinya ilmu eta ilmuna barokah sampai datang ke Kadumalati eta ilmu di Syekh Ahmad Bakir ku Allah dibarokahkeun ilmuna pan bisa barokah deuleut kolotna kumaha kanu ngajadi guruhna ari urang kadang-kadang boro-boro barang mere ka guru anak urang nitipkeun ge kadang henteu di dia saur kiai sok aya pembacaan manakib Joharul Maani eta Syekh Johar Maani bapakna baheula bapana lamun panggih jeung saha wae komo disebut kiai pasti mere duit lamun panggih jeung kiai panggih jeung santri panggih jeung santri leutik santri nu keur ngaji diajar alif-alifan panggih jeung bapakna Syekh Johar Maani pasti mere duit tujuanana sok ngomong kieu cek ieu artos di abah doakeun anak abah sing jadi santri sing boga ilmu kitu panggih jeung kiai atuh komo ka guru anakna komo jasa makanya tingali Syekh Johar Maani manakibna sampai datang ka Kadumalati pan bisa kitu deuleut kolot kadang-kadang urang dipenta urunan di mayar listrik beda kita guru dia parang saya mah duit deui astagfirullah leuk barokah di mana anak urang sabab naon guru eta sohibul wasilah anak urang bisa sholat nyaho kana bacaan Quran bisa nyaho haram jeung halal wajib jeung haram jeung makruh eta wasilah di guruna padahal kieu Bu kewajiban ngadidik anak yo kewajiban adik anak lain kewajiban Ustaz Dedi lain kewajiban kiai kewajiban urang kolotna magahan Fatihah dimulai makhrajna tajwidna cara macana sucina sholatna fikihna tauhidna eta kewajiban urang kolotna wajib eta urang magahan lamun teu 200 kumaha lamun urang teu bisa rumah sakurang teu bisa ngaji pikeun kolot anu teu bisa ngaji wajib hukumna nitipkeun anak kanu bisaeun kita pamagahankeun disebut di urang ngaranna dipasantrenkeun berarti hukum masantrenkeun anak pikeun kolot nu teu bisa magahan hukumna wajib lamun teu doraka kahuluhun jelas ya
aya sabaraha puluh kakak di lembur Kadumarati. Seberapa teh? 2000 kakak. Sadesa ya ternyata. Sadesa aya 2000 kakak. Desa kan negara naik. Desa Kadumarati. Lamun 2000 kakak keur boga anak 2 sewang berarti anak nama 4.000. Aya sabaraha ribu rumah santren. Ayo kira-kira lembur ya setelah ribu ya rumah santren 300. Hah? Ulah bohong. Ayo ulang ngaji ya. Amena jaga di akhirat ulang teu kasalahan. Ulang ecek di kewajiban. Lo dianggap biasa ya. Maka simpuring bunga pas datang ka dieu muni ngumpul kabehan nguping ke hataman tanda bunga simpuring ilu bunga. Naon sababna? Ieu lah calon ahli surga nu kieu. Di negara batur mah di lembur batur geus teu peduli sabodo deui anak bisa macan itu yang penting detail duniana luhur. Kula teu ngalarang silakan rek boga detail nanaon deh. Ngeun pan ari ngaji mah kudu sabab urang boga kewajiban ibadah. Cenah anak kula mah rek jadi dokter silakan rek jadi dokter ge. Pan tetep dokter ge kudu salat. Salat sangkan sah kudu jeung ilmuna. Oh cenah anak kula mah rek jadi pengusaha monggo silakan. Tetep rek pengusaha, rek dokter, rek sarjana, rek pejabat kabeh ge aya kewajiban ibadah aya sah jeung teu sah. Anu ngasahkeun ibadah nyaeta kudu jeung ilmuna. Ku kalau tadi pagahan henteu dikabaturkeun henteu sedengkeun anak kewajiban kudu ibadah rek kumaha benerna itu. Maka jawab deui aya sabaraha ribu rumah santren 2000 kakak. Sabaraha? 1000-an. Lamun 1000 rumah santren sadesa moal aya masjid kosong insyaallah. Lamun ieu sabaraha kakak ya? 70. Lamun ieu 70. RTI 70. 30. Lamun nekana ini tujuan. Keun bae ngaranna ge budak leut. Tapi lamun aya kolot ngobrol eta sarua jeung budak. Terus kan? RT ieu aya 30. Keur ngitung boga anak 2 per kakak. Berarti anakna aya 60. Sedengkeun paneta aya nu boga 3. Aya 12 nuntut keneh. Aya sabaraha puluh RTI rumah santren? Aya 2 kan? Aya 12. Tina 60 anak 12 rumah santren. Berarti sesana kana neraka kabeh. Ulah kumaha kewajiban. Awas ya, bisi disangka masantrenkeun anak fardu kifayah lain. Fardu kifayah mah bisa gugur ku saurang anu ngalaksanakeun. Ieu mah hukumna fardu ain. Seperti wajibna salat. Lamun teu doraka. Ibu boga sabaraha anak? Salat. 4. Salat pesantren. Telayak. Khawatir tuh. Atuh meureun bisa ngajina, bisa fikihna, bisa salat, bisa tauhidna, dipagahan ieu. Henteu deui. Kieu Pak. Ieu masih kuring ngabongkar sangkan urang sadar ya. Bisi kapang dijaga di akhirat. Sim kuring geus teu boga bapak, anak yatim ibu. Udah langsung. Masalah baik ya. Bapak simpuring maot 2017. Ayo tenang Bapak simpuring.
langsung kuping Ki Ardin ulah anak na ye tah papa sim kuring tahun 2017 diskusakan pas malam diskusak dina bulan puasa sim kuring pasaran sama santri ngaji kita ngabahas siksa kubur teh aya anu pangloba na jalma anu disiksa di jero kubur jalma anu sokih bari nangtung lain tah sim kuring sampai ka nangis inget ka kolot nu di jero kubur horeng kieu Pak amal anak amal kolot naon nu dipigawe ku anak bakal datang kanu menjadi kolot urang calik di dia di pengajian kolot urang membungaheun di jero kubur sabab ganjaran datang ka ditu tapi sabalikna Pak anak maksiat sakit ceuk mata di alam dunia sakit ceuk doang mata anak maksiat eta kolot di jero kubur ditenggel ku palu tina neraka ku malaikat Jabaniyah 7 lapis bumi ngalalak ku sabab anakna maksiat sakiceuk mata coba bayangkeun kurang lamun anak urang teu bisaeun salat teu bisa salat na akibat bodoh na akibat urang teu magahan ku urang dipagahan teu dikabaturkeun ditah dipagahan teu coba kakarak maksiat sakit jembai kolot tadi setubuhan komo deui anak urang teu bisa ibadah akibat bodohna karena kataledoran urang kolotna rasakeun jaga di jero kubur siksaan pangiriman ti anak ieu mah anak satiung telo pagawean maksiat coba Pak kalah sakitu doang maka sim kuring sampai cerik na kieu Gusti hampura Bapak abdi kuari lamun rek maksiat ingat ka kolot teu jadi sabab naon mana deui kolot kuring urang mah di alam dunia teh kumaha jelema teu satiung padahal maksiat kan sugan dibentar ku gelapan henteu jelema nu teu satiung nu make kokolor doang keluar imah ibu-ibu sugan dicabok ku Jabaniyah pan henteu karena naon di dunia mah tempat beramal lain tempat balasan tapi alam kubur tempat balasan pertama lamun eta jalma pi surgaeun ditempatkeun ku Allah dina raudhatan min riyadil jinah dina taman surga lamun eta jalma pi narakaeun ditendeng ku Allah dina hufratan min hufarin nir geus karasa di dinya mah coba urang makanya sim kuring lamun ngeusi pengajian di SMA geus Majalupang Banjarsari ulah sok diondang kita ngeusi pengajian ngahanya pula coba siswa maju ke depan lalakina awena saurang-saurang coba ahaji ngupingkeun Fatihah ngahanya teu nyokot-nyokot surat-surat panjang Fatihah bae lah karena Fatihah rukun salat aya budak SMA kelek nage geus puluhan maca Fatihah panjang pendekna makhrajna acak-acakan salatna sah tante henteu sabar cik aturan salat leungit tasdid hiji atawa salah nyebut huruf kuduna ain tapi disebutna amjad atawa sin leutik disebutna sa atawa sin gede kakalah nyebutna sin leutik maka batolat salatuhu batal salat eta Pak lamun urang boga anak jiga kitu keneh maca Quran lamun urang paeh berarti saumur-umur anak urang teu boga salat oh cenah meureun dihampura aya teu bisaeun mah dihampura ge lamun eueuh kiai ieu mah unggal lembur aya kiai
unggal minggu aya pengajian, setiap lembur aya pasantren. Kari-kari anak urang teu bisa keneh salat, teu nyaho keneh bag-bagan salat, moal aya panghampuran. Muntama urang hayang panggih jeung kiai ge kudu leumpang misalkeun 3 peuting kana panggih. Imah urang dileuweung, eueuh kiai, eueuh nu ngarti salah ibadah urang kakara di hampura. Tapi lamun urang kadu malati, kiai aya, pengajian aya, jeung nanyakeun loba, jeung guru loba, kali-kali teu bisa keneh salat, moal aya panghampurana. Lamun urang bae boga anak seperti tadi rasakeun jaga siksaan dikirim ku anak. Bisi teu percaya geura modal tina. Atuh kumaha kitu? Ngaji, aya ngaji mah jiga dikerok. Nyeri ge dikerok anu asup angin. Lamun nu cager mah dikerokan kitu ku gobang. Jiga digaroan geunah. Lamun urang ngaji kasinggung ku pengajian berarti urang asup angin. Terus kalian? Terus. Bang marah? Walaupun dulu? Bang marah ongkos? Ieu maker ngabejakeun hukum kewajiban. Mungkin pan hidayah mah kumaha Allah. Aya anu balik pikir bohong, aing boga anak salat can bisa. Make tiung can dae, bahaya ieu bahaya. Lamun aing paeh ninggalkeun anak di model kitu lu kumaha aing ke? Kudu sasorangan dia belum tentu ka istighfaran, dihantam ku kasalahan anak. Maka hayu simkuring ngajak titipkeun anak urang di pasaran. Kumaha mun kieu ya? Anak urang di kapasantrenkeun. Horeng anak urang telok ngaji. Urang mah di pasantrenkeun anak urang nakal telok ngaji. Paeh urang anak kan bisa sholat aja padahal masantren. Dosa bodohna anak moal datang ka urang. Sabab urang mah geus ngupayakeun anak kita pandidikeun ka kiai. Ceunah anakna telok ngaji eta mah urusan manehanana. Kitu. Eta masantrenkeun anak lain kita jadi kiai. Jadi kiai mah putuh di pangeran. Lamun anak urang kalau dijadikan kiai atau berarti nikmati Allah anugerah. Keurang teu ge geus cupar kewajiban urang. Karena urang dipagahan henteu dititipkeun ka pasantren. Eta kewajiban urang geus gugur. Aya nu kieu ya Kang Kula. Lah cenah Haji Ayong, tataga kula masantrenkeun anak beak sawah beak kebon. Anakna kuari jadi bungaok. Jadi polongok anak pasantren ongkong mohon anak kula melalui pasantren sieun Bandung juga anak tetangga kula. Ayeuna orang bahas misalkeun urang bapakna bodoh kuhayang ieu anak mah ulah bodoh dititipkeun urang di pasantren anak maklum urang jelema bodoh nya bodohnya susah urang anak mah ulah susah ulah bodoh horeng anak nipuan ka urang nelpon misalkan anak kau bah aceng rek ngaji amil tapi teu boga kitabna coba ya bah kudu meuli cik bapana teh meuli cek kitab bah buku bah teu ka meuli sabaraha kitu hargana cek 500.000 bah horeng amil 10.000 misal urang ditipu ku anak derek kalau menang hasil kuli kagebot 500.000 ku aya anak bisa ngaji. Goreng mah lain dibeli lain dipakai ngaji, ambil dibelikan 20.000 sesana pakai nganja. Nelpon deui misalkeun ka urang, "Mah, ieu aceng kuari ngajina geus pindah deui kana Jurnia." Cik bapak naon ceng Jurnia? Kakakna ambil mah. Oh, adik kakak ya ceng, adik kakak mah. Ngeun aceng can boga ieu kitabna. Atuh meuli ceng, cik bapak. Buku teu kabeuli. Sabaraha kitu ceng hargana? 1,5 juta Pak. Horeng mah 30.000 Jurnia itu barunya sama Jurnia gimana palingnya 20.000 Jurnia tipis ya 15 sesakna horeng dipakai uli
kolot kan teu nyaho. Kolot mah sampai bebelaan ngagedekeun kebon, ngajual anu hayang 1,5 juta pan di lemah kulima Pak eta 1,5 juta di mana? Lamun lain menang ngumpulkeun mah. Pikeun ka anaknya, horeng ku anakna ditipu. Menang satahun telepon di mana? Bah, Aceh kuari mah ngaji kitab Tijandarori. Eta kitab kunci surga. Abah hayang ke surga? Atuh hayang cek bapak. Beureun abah jeung kumaha jelema bodoh hayang ka surga. Abah masakeun Aceh ku hayang ka surga. Tah Aceh kuari ngaji kitab eta bah, sedengkeun kitab eta mah kunci surga, kitab tauhid bah. Bener tauhidna ka surga jelema. Mun Aceh can kabeuli kitab. Sabaraha kitu Aceh? Harga kitabna 15 juta bah. Psikolog, ternyata HP-na gak tina cenah. Ku kaget. Bah, gimana? Kumaha ieu? Balik bae Aceh kita kabalikeun mah. Dicokoti ku kolotna HP. Ulah balik cek. Ke abah musyawarah lajik mah. Urusan 15 juta abah boro-boronya kalau deuleu gecat pernah. Jeung mah susah. Bebe aja ka ibuna nu keur ngakel bae di dapur. Bong, anak urang kudu meuli kitab deui. Atuh barikeun bah cek. Kitabna di kitab masalah surga cenah gitu lamun eta jelema bener imanna bakal ka surga eta anak urang ngaji kitab kunci surga kitab naon Tijandarori beulikeun cik istri buku mahal harga sabaraha kitu hargana 15 juta keur ngakeul eureun bunga denge 15 juta horeng Tijandarori 10.000 horeng mainan boga janjian jeung Randa rek kawin kumaha cik ibuna Pak sanajan urang jalma susah popeliheun urangnya hirup susahnya bodoh piraku anak urang manek sarua jeung urang hayu urang belaan urusan duit 15 juta memang urang dulu gecan pernah boro-boro boga ngeun tenang cik istrina antosan Pak asup ka jero kamar nyokot emas warisan ti kolotna ieu Pak aya emas 10 gram cik salakina neng peperiheun kakang bapak teh bisa melikeun emas sebagai suami eta mah emas warisan ti kolot aja ulah dijual kumaha cik pamajikan jeung naon emas kolot ka bapak tapi anak bodoh urang bakal ripuh dunia akhirat dasar urang di dunia ge ripuh neuk ripuh deui di akhirat abdi mari bapak jual ieu emas cik salakina pan moal meunang 15 juta paling ke 10 gram menang naik ke banter na 8 juta urang nanti mana tambah cek pamajikan anak pan ada sawah warisan keneh ti kolot urang jual cek salakina dasar urang boga sawah sakotak-kotak mah rek dijual nanti mana urang barang dahar cek pamajikan anak Pak urang kan boga tenaga urang bisa kuli ka batur tapi anak urang bodoh urang ribu di akhirat Pak cek salakina ieu kitu mah hes ya, orang jual masalah dahar orang kumaha engke mah ada orang boga tanaga. Allah pangarijian dijual sawah, dijual emas. Ngeun boga sakitu kejahatan. Pas menang 15 juta dibikeun ka anak. Meuli Tijandarori 10.000 sesana make modal kawin. Misalna kitu, misalna ye naon tah eta kolotna rugi sagede bakatul hiber ge moal di kurungan ganjaran kolot ieu anak bodoh goreng telok ngaji moal bisa ngagusur kolot ka neraka moal sabab kolot mah geus maksimal eta cenah nipu kolot lain nipu kolot nipu awak sorangan tingali da kitab tafsir cik golongan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul Muhammad dah katipu kurang umat Islam dah katipu kurang murukana cenah ieu urang jelema iman padahal urang mah pura-pura doang turunkan ayat cik Allah lain daria nipu Muhammad jeung umat Islam tapi daria nipu awak sorang ulah sieun justru anu kuring pakai kasihan mah kieu Pak Bu pakai kasihan ya urang mampu ngamodelan anak mampu urang bisa magahan henteu ngamodelan anak di pesantren mampu kari-kari
sasolat acan kumaha jaga di akhirat lamun dituntut ku anak jeung ditanya ku Gusti Allah kumaha jawabanna. Ieu mah gampang. Pertanyaan Allah mah jawab heula pertanyaan haji ayo. Bu, kunaon anak teu masantren? Teu daekeun hiji. Aya keneh alasan kedua. Bae kada? Ieu mah diajar, mungkin ditanya ku Allah mah mululuk irung ge puisir. Ieu mah ku haji ayo meh heula ditanya, kunaon anak teu masantren? Jawaban kahiji teu daekeun. Aya keneh masalah saja. Hah? Udah jelas ngomongna. Ayo muak bentes. Tadaikeun doa. Oke, kurang bahas tadaikeun. Anak tadaikeun masalah. Dua, hiji tadaikeun, kadua eueuh biaya. Ieu kudu dijawab pula. Sabab ieu jawaban ieu lain jawaban kakarak di kadumarati. Setiap lembur pasti jawabannya gitu. Pasti ditanya gitu jawabannya. Kahiji berarti masalah anak naon? Anakna teu da horeng kieu. Si kuring sampai terjun ka lapangan, nyurpen naon bener ieu setiap anak teu daek. Horeng teh kieu. Anak SD keneh lulus SD lek di pesantren cikolotna karena leutik keneh can bisa nyeusehan, can bisa ngurus awak, kumaha lamun asup angin, kumaha lamun mulia. Kayak baelah SMP heula bae. Bagus sekolah, bagus pendidikan. Lempang asup SMP eta jam sabaraha ceng? Jam 7. Setengah 8 masuk sekolah. Berangkat di imah. Mau motor da urang salat nganterkeun. Berangkat di imah jam 6, datang ke sekolah jam 7, asup setengah 8. Keluar sekolah jam 12. Tah keur sajeroning pendidikan di sekolah mah urang sing bagus sangka yakin aya dina pengawasan guru. Tapi lulus keluar sekolah jam 12 balik ka imah. Dimulai lu keluar sekolah jam 12 sampai jam 7 deui asup sekolah. Terkadang anak kurang teka pantau kulina jeung saha babaturanana, naon pagaweanana, kamana ulina, naon nu didaharna. Terkadang urang teu ngecek ka anak sampai ka dinya. Horeng anak urang ngahiji jeung tukang ngarokok beuki ngarokok. Horeng anak urang ngahiji jeung jalma tukang nganjang beuki nganjang. Horeng anak urang salah gaul ngahiji jeung anu sok narkoba karacuni narkoba. Horeng anak urang gaulna jeung budak anu elok salat ilu teu salat. Selama 3 tahun urang teu mantau ka anak nepi ka dinya. Lulus SMP cik kolot cek mending masantren kumaha jawabanana? Endung aing. Jawabanna geus kasar akal. Nah sababna urang kadang-kadang ceroboh anak urang jeung saha ulina urang teu dipantau. Sedangkan anak mah dina rek menuju balik eta lamun ibarat adukan mah adukan keneh. Tingali adukan. Bisa dijieun profil kutukan. Lamun masih bentukna adukan. Tapi lamun eta semen geus teuas, boro-boro dijieun profil rek ditilepkeun geh moal bisa. Sabab geus teuas. Dipaksa urang sangkan ngeser eta tembokan mending keneh kabeulah. Anak lamun salah gaul geus resep ulin, komo resep ngarokok, geus nyaho narkoba, nyaho pergaulan bebas. Sanajan kurang digugugan mending maksa jeung urang. Kadang-kadang gelut jeung kolot. Kitu teh. Coba lamun anak leutik keneh. Maka sok aya nanya ka Haji Ayung. Sok aya nanya akulah. Nanya ka kula. Ka Haji, anak kula karake lulus SD. Masih ololeho keneh. Lamun kula dititipkeun di ka Haji, kira-kira kuateun moal, betaheun moal dibalikeun ku kula. Bapak sebagai kolotna kuat teu anak leutik keneh dititipkeun di pesantren.
kadang-kadang ulang pak kalau tentu kuat. Besok pikiran bae bisi ti mana daharna, kumaha lamun muriang, kumaha lamun asup angin. Padahal pan di pasangan gaya pengurus. Sin kuring katitipan budak santri di bumi kurang lebih 200 orang. Anak kula mah lamun muriang, kula teu khawatir teuing daya hidup. Tapi lamun budak santri mulia, ulang jam sabaraha bae kabedaan budak muriang, udah siapkeun mobil langsung ke dokter. Sabab naon? Anak batur dititipkeun di urang. Anak sorangan mah kadang diisukeun ku urang. Kunaon eta? Ku khawatir. Komo tambah sampai SMA. Sementara kaulna kurang teu dipantau. Loba kolot dipencit ku anak. Loba kolot ceurik akibat kelakuan anak. Bahasa kakolot di selain bahasa seorang anak kan menjadi kolot. Bahasa naga aing. Bahasa kasar. Di mana eta anak bisa gitu? Padahal ketika lahir eta anak latak lamuna syai'at teu nyaho naon. Polos tetapi bisa jadi goreng akhlakil karena kecerobohan urang. Gitu tadi dia. Budak bapak sagede kieu pasantren, aing geus boga bebat leuweung di lembut di pasantren. Betah. Loba di proyek ge anu can SD acan. Betah kudu lagi di anak kula. Tuh jika anak Ustad Denny misalnya di Kiai Burhanan cuma kanangan eta alumni proyek. Jadi anak lama SD balik ku hayang pasantren. Tuh ari geus betah sama di pasantren. Kalah urang kolot anu teu kuat. Mikiran bah. Tuh berarti kedayakeun anak kunaon? Ku cerobohna urang. Lain karunya ke anak begitu mah. Nyilakakeun anak jeung diri urang karena amal anak amal urang. Hiji tah jawab pukul. Kadua, Allah tokolna. Benar. Di Kadumalati aya pasantren. Ngarendeng jeung imah kula. Cukup dahar ka imah bae kitu. Cukup ku duit 10.000 sapoe. Cukup ku 50.000 saminggu. Zaman kiwari urusan dahar-dahar bae mah Pak, zaman kiwari yo. Moal hese insyaallah. Beda beuleuh zaman-zaman Abah baheula. Zaman kiwari mah misalkeun ibu teu boga saremeh-remeh acan jeung ngamureun anak. Datang ka kiai-kiai, abdi mah boro-boro mere jeung jajan ka anak, mere jeung daharna ge teu boga. Ieu mah hayang teu dahar jeung kiai, insyaallah kiai daekeun maraban. Ku dahar-dahar bae mah. Zaman kiwari eta jelema miskin kiwari lamun cik sesuai hukuman jelema fakir eta eueuh zaman kiwari beas mah boga di lembur. Di dapur loba beas. Makanya lamun meangan nu miskin mana sesuai cik hukum pan cik hukum mah jelema fakir eta penghasilanana sapoe teu bisa nyukupi kana kabutuhan daharna. Lamun urang dahar beak 1 liter sementara penghasilan urang 1/2 liter eta kan fakir ngaranna. Zaman kiwari jelema disebut miskin pare mah boga sakarun mah benar. Berarti lamun urang anak bodoh sementara di lembur urang pasantren ayah kiai loba anak urang teu bisa salat acan jajal rek rumah masih urang jaga di poe kiamat. Sin kuring ngomongkeun kieu karunya kasadayana para jamaah di dieu. Bisi lamun kula teu dibejakeun mah horeng nepi ka dinya eta pendidikan bener nepi ka dinya. Kitu kicu. Terus ketika kahatin teh ya. Mungkin kula nanyakeun deui ka dieu ka saudara. Aya perubahan teu nu masantren. Lamun eueuh keneh bae berarti goreng beuteung ieu orang di urut ka di paraji. Kebuka kahaya. Ayeuna kieu Pak. Dina kitab Dina kitab Minhajul Abidin. Bisi aya santri mangga buka kitab eta. Halaman terakhir. Imam Ghazali karya terakhirna Minhajul Abidin. Wal ajabu kullal ajabi an
aneh di atas aneh. Namun lamun aneh narosa teuing naon di bahasana. Lamun daerah Malimping da Palung Panjang, lamun aneh narosa teuing disebutna melengak. Ngarti teh melengak? Aya bahasa melengak, Pak? Tah lamun aneh narosa teuing disebutna melengak. Ada bahasa kolot mah karena baju ge jamang, karena masjid ge masjid, karena luka ge moklak, bener kan? Gitu. Nah, cik Imam Ghazali, jalma anu melengap aya nah sababu opat kahiji min akilin goiri alimin, jalma boga akal teu stres teu naon, sehat pamikiranana, teu edan teu naon, tapi goiri alimin teu boga ilmu, teu boga ilmu, teu daek ngaji, teu daek sakola, jelma akalna normal tapi teu daek ngaji, teu daek belajar, teu daek sakola, nu kitu jelma melengap. Aya di kadumalanti jelema teu edan teu naon, normal pamikiran anak, tapi telok ngaji aya. Eta kitu jelema kecuali jelema edan. Kunaon dia teu masantren, jelema edan mah eta mah teu aneh teu naon. Ieu mah jelema normal, teu stres teu naon, tapi teu daek sakola, teu daek masantren, dahar gembul, udud beki, nu kitu jalma melengap. Hiji, kedua, yang benar. Min alimin goiri amilin, jalma nu boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna, eta nu kitu jalma melengap. Coba rek nanya ieu dia repot kula melengap tandeu. Ngajak kula. Boh. Allah resepen tekan ibadah. Ari salat ibadah lain. Ari nyium salaki ibadah lain. Ibadah. Ari monyong ka salaki eta maksiat atawa lain. Pan buka kanyaho kan? Ari teu make tiung di luar imah eta maksiat atawa lain. Maksiat berarti kan aya kanyaho ya, boga ilmu. Osok manyun ka salaki, osok nyare kanan salaki, osok buka tiung di luar imah, berarti nyaho ongkoh teu dipake nu kieu jalma. Bapak-bapak tanya taulah, Pak, ari sholat di masjid sabaraha darajat? 27 derajat. Bari salah na sholat urang ditanggung jawab ku imam. Gitu. Jelema bodoh sholat berjamaah sah karena kabodohanana ditanggung jawab ku imam. Gimana di masjid jam teh? Musola dekat teh? Eta lamun musola ngaranna Nurul Iman. Nurul Iman. Musola Nurul Iman. Lamun adan subuh nu datang orang lemur dieu kabehan saparapat atau saperepet. Nyaho ongkoh 27 derajat, musola mah kosong bae, berarti bapak-bapak jelema meleng. Salah kisah eta. Salah kisah. Ayeuna ieu ukura dibedakeun hukum masantrenkeun anak pikeun kolot nu teu mampu magahan, hukumna fardu ain. Kari-kari geus dibedakeun geus nyaho anakna teu dipasantrenkeun keneh bae, ku sorangan dipagahan henteu, berarti kolot nu kitu kolot anu da surang haji malang bae putih mah. Ngacakeun haji ayo malangak. Saat melengkap aing gitu. Dua cium kate lo min amilin goiri mukhlisin,
jalma anu beramal tapi henteu ikhlas eta nu kitu jalma melang nyaho ibu ikhlas ya kurang contoh ya ikhlas mah ameh tereh naon bedana sayur asem di sayur lodeh kacang gede naon Minjem pedung. make santan lamun sayur sayur asem mantep berarti bedana ari santan pina naon bahanna kalapana dikumahakeun dialah heula pina kudu aya kalapina dialah heula kumaha ngaranna ditaekan coba lamun teu bisa naik teh kana ieu diragakeun kalapati luhur lublug ka handap langsung jadi santen dikumaha dipesek heula dialahan sabutna jadi santen dikumaha dibutri letak di tekean tumolong jadi santen dikumaha jadi santen dikumaha diperek kakarak jadi santen geus jadi santen diasupkeun kana sayur lodeh dipucek dicampurkeun kemudian diasaan kudu masak ngeunah kana sayur lodeh nu di alam kalapa atau sayur nu amal di kalapa atau nu amal di sayur padahal nu dibebetkeun kalapa nu dipesek nu dibutrik nu diparut nu diperek nu di alam eta ngaranna ikhlas kitu kan gambaran nama gitu keun bae urang mah yang penting kakilai ku Gusti seperti urang di dieu bu ibu capek sukses ke dieu acara bapaknya ngamodalannya ilu urunannya masaknya membantu tapi ketika sukses di acara boh pesantren Nurul Falah cenah hebat acarana padahal aya tanaga urang di dinya teu disebut-sebut keun bae hitung-hitung jadi kalapa eta lah nu bakal kasampur jaga urang di akhirat berarti lamun jelema hayang ka alam dicacah-cacah kabagusan nu kitu jelema kaopat min mukhlisin ghairi khaifin jalma anu ikhlas tapi teu sieun ka Allah aya kitu jelema teu sieun ka Allah loba nabi sakitu Kangjeng Rasul dijamin ku Allah ka surga ketika maca ayat-ayat tentang siksa Allah nabi mesa wujud kesana ku sieun ka Allah sampai ka huisan rambutna ku sieun ka Allah Nabi Nuh gara-gara Kanan teu iman ka Allah ceurigna Nabi Nuh 300 tahun ceurigna doang sehingga dina hadapeun kelopak matana aya jiga sungai ngembang cai kunaon ku ceurigna Nabi Nuh gara-gara anakna teu iman padahal urusan iman mah eta mah takdir ti Gusti saking kusieun ka Gusti tapi kadang-kadang orang kanu malati pagawean melakukan salaki make tiung telo di luar imah nongkrong make kutang doang masih kene bisa seuri aya nu kitu eta nu kitu jalma melang aya sabaraha nu melang Bu hiji jalma boga akal tapi teu boga kadua jalma boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna katilu jalma anu beramal tapi henteu kaopat jalma anu ikhlas tapi teu sieun ka Gusti eta nu kitu jalma kartib geus hati masa kitu bae akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey.